penasaran. Sok, kurang bereskin. Ayam. Pokoknya didinya ngajual, aing diborong. Kira penasaran. Budak itu boga dosa bisa kadar nyimpang badan ek nyuhan atuh si angadon main jumawan kamarana ayeuna kamana nyusul karunya bisi babak belur eta budak karunya kumaha budak saha eta teh da boge kakara atuh. Oh, nang nawanan, ha? Udang harinya bener mah. Aya naon ieu teh? Teh ngageber kieu. Kalau aya naon incu aing. Aku dilongok. Usaha ieu. Hah? Wah. Hat. Kini ya? Alakut. Saha teh? Mas, man ka itu kana iyo. Ceng, ngilu di dieu. Yo. Jadi nu sabarna kumaha? Tah, ayeuna meureun Ceng. Gusti teh geus ngawidian. Jam sakieu. Tanggal ayeuna, tahun ayeuna, maneh bisa panggil cek abah baheula saburu saelmu. Maneh tong garanggu tah jeung si ieu ye. Tah, maneh teh sing aranut. Ieu teh dulur nu cek abah baheula disebutkeun. Nya, sok sing alakur. Maneh teh saguru saelmu, sok buka topeng.
Tah. Ieu teh dulur maneh. Nu baheula cek abah teh geuningan. Kade sing alaku. Kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poek sing inget. Geus ayeuna sok hampuraan. Ulah nepi ka kitu-kitu deui. Coba jati baheula abah mah. Kan beneran ieu teh geus pernah panggil jeung abi. Kunaon eta alasanna? Abah mangan saukur ngetes. Cik ilmu kabatinanana geus nepi can ka dieu. Tapi geuningan batin marane acan nepi. Ilmuna atah keneh. Jeung dulur mah ilmuna can sampurna. Kudu ngahiji sampurna. Tulangna, balumna, uratna, getihna, lamarna kudu sing ngahiji. Geus ayeuna marane hampuraan sing alakun. Oh, gitu aya apa? Hah? Bray? Ya ampun, wong silih bubarkeun.